Baraya Kita. Baraya tepang deui sareng Abah Iskandar sapara kanca di acara Baraya Tatar Sunda. Baraya Tatar Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan baraya wilujeng siang wilujeng patepang dangu di serang Baraya Tatar Sunda. Ngasa larumpang rempeng poe aya nama. Jadi pengaruh di vaksin teh kitu jang. Saha wah? Jadi tununa teh kasararea. Nyebarkeun virus, aneh. virus tunuh. Menyebarkeun. Aduh. Nu divaksin mah cager jang. Nya tenan naon divaksin mah. Tenan naon. Malah bagi sehatnya. Sehat. Aneh gitu. Tadi ke bahasa kerdaharnya. Nya. Hampir teu am gitu. Nah, teu kuat tunduh. Ngalengut. Ngalengut atuh. Alhamdulillah seberapa kali jang divaksin? Atas 2 kali bah. Kedua kalina. Kedua ayeuna mah nya. Ketentuanana teh? 2 kali. Oh, 2 tilu. 2. Oh, ari eta budak nu vaksin anu kahiji, kadua, katilu naon BCG naon? Oh, nya eta mah. Anu balita. Iya ada balita IG. Balita IG. Bawah 50 tahun. Jadi tak kieu ye jang. Memang ieu teh menjadi program keur ngarengsekeun memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi ujung-ujung nama biaya nanti gede waragadna teh. Mohon mah. Inya kahitung sabaraha, malah cenah ti heula mah makejeng aya klasifikasi harga. Aya anu kelas A, B, C lah gitu. Nya dongengna teh. Cenah lamun nu A mah kieu, nu B mah kieu gitu. Tah ayeuna nu samurah-murahna oge da lain barang murah meureunannya. Malah vaksin eta teh pan didatangkeun ti luar negeri. Nya. Gitu. Lamun nu kelas keur urang keur hayat biasa gitu, lain pejabat tinggi pemerintah, lain ASN nya, lain aparatur negara jeung sajabana nya asupna teh meureunana kelas keur hayat pada umumna kan gitu. Mohon. Sagoreng-goreng lagi meureun hargana teh kana ratusan ribu nya, aya ratusan ribuna. Nya. Gitu. Nya komo lamun kelas B jeung A gitu kan teuing hasilna. Ieu kelas C ge pangaruhna tuluy ka cina ka. Aduh. Komo lamun kelas A, sigana bisa mengaruhan 2 3 lemur mah tunduh. Nah, kanjeng ai kaitan naon hubunganna nya. Nya. Kalau 2 kali divaksin pangaruhna ka batu tuluh gitu. Da biasana meureunan peda balikna teh divaksin teh usum kieu. Usum tiris hujannya. Gitu. Ari barang tuang wareg teuing gitu. Jadi lain lulusan vaksin sebetulna mah. Makana meulekeun ka vaksin lah gitu. Cuaca banyak. Ngan kabayang lamun eta vaksin teh mangaruhan saeutikna tunduh kanu darekeut lah nya. Meureunana lamun di keluarga mah aya sabaraha kureun lah gitunya. Gitu. Lamun ayeuna ieu teh keur kelas anu biasana, lamun kelas anu kadua atau anu kahiji leuwih parna deui gitu kan. Langkung antep pengaruhna. Langkung antep gitu, bisa-bisa salah lemur teh putih. Sarare we. Keur mah eukeur itu tah caricing di imah. Jadi WFH teh nya work from home. Jadi segala rupa teh bisa digawekeun di imah kata mah heueuh eta nyalahkeun kanu ieu ngan can aya dongengna gitu karek aya di dieu we ayeuna gitu pangaruhna teh. Anu jelas mah si Abah mah jang aya ka bunga. Naon bunga teh? Nya mah ayeuna meureunan heula-heula nampan ari
meureun Bandung Barat heula engke maju ka daerah sejen nya. Jadi tiap provinsi oge meureun aya skala prioritasna aya tahapanana. Nah serempak bae anu divaksin kedua teh ayeuna waktuna lain di Bandung Barat unggul. Serempak tiap kota kabupaten sami. Sa-Indonesia ngan beda meureunan dibagi deui wilayah kecamatan. Di wilayah kecamatan dibagi deui desa naon. Di desa dibagi deui lo kampung mana, RW mana, RT mana begitu nya, mengerucutnya. Serentak bah upami ieu mah bah mung panginten aya skala prioritas. Panginten hiji, panginten aparatur negara heula, ASN lah. Kedua pelayanan publik. Panginten kadituna anu rentan seperti upami masyarakat mah para pedagang bah kan rentannya. Para pedagang mah bersentuhan ngelayanannya ngaladangan. Terus abdi kan rentan oge abdi sok ka itu ka dieu. Itu. Jadi ari ieu mah dejang lain kitu wungkul. Di sajamati rentan teh tua renta gitu. Saha. Teuing. Ngaliuk di kasaha da teh. Kudu diheulakeun jang. Mau lansia salah satu prioritas, Bah. Nya eta Abah tos keng. Tas. Acan Abah mah da kan prioritas kamari atas kan. ABG. Ari mulai aki-aki beuki gula kieu moal waka jang. Sana saki-aki badagong gula nya. Sana saki-aki badagong sana. Nya meureun ka asup. Jadi bener. Jadi ngatur nanti memang make skala anu geus ditangtukeun di antarana pang nama hiji nu ngaranna pelayanan publiknya. Aya aparatur negara kapan ayeuna ngahandle saupamana ieu aparatur negara polisi ya. Kapan gawena teh ngalayanan rakyat teh pan kadatangan itu kudu anu wajar lamun diheulakeun. Jadi terus ayeuna pelayanan medisnya. Eta tos tenaga medis. Eta mah pangpayuna. Pangheulana tenaga medis tuluy ayeuna anu salilana deket jeung masyarakat nyata diantarana tenaga pendidik. Tah gitu jadi wajar. Ayeuna urang di negeri teh ngan teu jadi nanaon gitu ngan jadi jelema biasa ya wajar lamun engke heula gitu lain moal berenjang. Tangtos sadayana lain moal ngan bakal. Jadi tahapan teh nu kira-kira loba gawena loba kali itu kadieu. Bersentuhan langsung jeung masyarakat secara umum. Upami seperti di lembur mah bah petani kan polana kan kadinya ti bumi ka kebon ti eta mah teu tangtos teu rentan paling gitu. Ieu jeung cacing. Tapi kan upami pedagang kan misalkan penak sareng anu ti mana tah gitu. Malihan aya sareng pendatang oge kan aya dagang mah moal di dinya wae. Ayeuna anu gawe langan ukur ti imah ka kebon barijeng teu kudu abling-ablingan. Gitu. Nya cenah di dieu mah teh paling panggih oge jeung laon teh jeung leuweung reuma kitu nya. Lain divaksin heula nu diheulakeun teh. Mani heula we cacing leuweung. Heuh maksudnya kudu bersih eta teh. Sok najan bari kitu ulah dianggap bahwa di leuweung eueuh bae teuing nya. Gitu dah kapan nyebar kapan eta mah katangtuan rek di leuweung rek di kantor rek di mana anu protokol kesehatan teh gitu loba ngumbah leungeun terus ayeuna make masker terus ayeuna ngajaga jarak gitu tah aing ngajaga jarak mah kaharti heuda di leuweung mah aya nu gegentetan atuh kajenting saimah ge meureun bisa jadi belah ditub beda kotakan gaweuna teh jelas gitu sareng istrina mah disaung gitu. Nya istilahna mah jauh pasti. Lantaran can aya kabejakeun ngagarap ayeuna macul sakotakan aya jelema aya 3.000 jelema encan. Da lain da hasina lain bakal alus. Kalau jadi padat jadi lapang bola. Kalau dug. Aduh. Ngarah tere cenah abling aja jelema 1.000 mengarah tere eta. Ciga bareng ngalelemah bumi. Atuh tungtungna teh lain alus. Kakalidag. Kita mah hayangna mungeun di abring-abring. Tapi ari di kota mah geus ilahar kapannya.
Lain mulai di pasar, mulai di mana di mendi es tuning hese lamun teu loba jelema teh. Beh dituna moal meunang hasil lamun teu loba jelema. Contoh ayeuna dagang kana sepi. Nu dagang nya bener. Teu ngarepkeun tartib dan naon penting mah payu dagangan lantaran loba jelema. Malah aya nu untung tina riweuh jang. Nu kumaha teh? Maksudna kumaha? Mulai tukang ngobrak, panu teu riweuh mah tuh. Baru riweuh loba jelema jawa riweuh nyarita, kadang-kadang panu ningali nu ngajaran anu pan riweuh katingalina. Karek menang duit. Mun kitu mah nyalse nyantai, ngomong teu pati loba anu da mah paling menang duit di sabaraha. Paling tukang copet meureun. Paling tukang copet. Justru malah nu kitu ngaladuit tina kayaan keriweuh. Gitu. Kesempatan justrunya. Dan lamun dinu nyala saya mah ciri atuh. Mohon. Lantaran jelema pasti konsen ka jelema anu rada beda tingkah polahna. Nah itu jelema teh ngadeukeutan wae. Pan ari keur loba jelema mah nu mana ieu teh anu tah kitu. Jadi moal ka penak moal ka panggih. Tah berarti bener. Berarti mun kitu mah nya ditarik kesimpulan ku urang pemerintah teh nyaeun ka rakyat. Oh nya. Laras. Tangkete tos divaksin teh anu dinyatakan non ya berarti negatif sembuh tah engke teh diangkat jarah gitu. Gitu. Angkat jarah mun ka suci Mekah Al Mukarramah. Ku saha teh? Ku pemerintah gitu. Ku pemerintah. Ngan duitna duit sorangan. Jantan bah nu divaksin oge can tangtos bah. Tetep pemerintah ieu kan masih kene uji klinis lah ibaratna mah. Percobaan pertama gitunya banyak. Jadi tetap divaksin oke kedah 3M mah 4M 5M kedah tetap tetap lain jaminan. Tetap penjagaan hungkul. Jadi nambah kekebalan. Teu gampang gering, boh ayeuna teu gampang katepaan, saeutikna kadinya nu dipiharep teh. Jadi naikeun imunitasnya, kekebalan tubuh. Mohon. Tah mulai kieu kapan heukung sing ngadenge baheula gitu. Nah cenah. Eta cenah tong hujanan bisi gering kan gitu. Pan gering mah ya dokter cenah paloa ubar deui. Tah eta teh lain bahasan halus. Nya. Henteu jadi jaminan ayana dokter lobana ubar teh bisa cager. Kajeun teh dokter pabalatak rumah sakit di mana-mana ubar di warung ge loba. Tapi itu jadi andalan ke kesehatan. Tetapi ngajaga mah gitu. Tah eta lamun balikeun deui ka dinya pas pisan. Keun wae tenang we urang mah geus yakin bakal ieu lantaran divaksin tah teh jadi jaminan. Mohon gitu. Tetep we nu disebut prokes kudu dipake. Oke ngajaga urang anu. Ulah rasa maneh lah. Ulah rasa maneh. Gitu. Jadi kajaba lamun teu lapar mah lagi loba dahareun tak kajaba. Teu mah cager ku kitu. Eta tingguangan sami we bah kamar kaan bah. Ngan ulah anak-anak lamun teu nyangu mah kitu tah model kitu meureunna. Tah Bandung Barat jadi serempak di Sadayana bah. Kabupaten kota. Ngan peda di Tuncalan teh. Mohon. Ya di Tuncalan. Ya abg kan warga mah KBB bah ngan karesan kengeng ti Cimahi gitu. Malah ti Bandung Barat mah abdi teu kengeng. Jadi tacan kengeng. Jadi batur urang ieu mah jang kelas teh geus sajajar jeung kelas pejabat. Mohon tadi kita sareng dewan bah. Tuh gitu. Bener. Tah ieu jeung dewan si Ujang mah. Nunutan ge nularnya nunutan geuning tadi. Jadi nunutan ala pejabat berarti urang teh. Ala pejabat lain gitu nunutanana. Dari pejabat mah kan nunutan ge kiceupna kerep. Kok anger kadenya. Da apa mah ningali. Kumaha nunutan pejabat kerep atuh. Itu bener. Da urang mah celeuyeuna geus disuki-sukane. Bedanya injemna. Beda. Kieu. Cek biaya tadi cenah jadi loba melong cenah kitu. Terus divaksin jiga nu bolong. Tinggal kalongeun cenah. Nah, biayaan kadinya. Kena beuteung cenah bucitreuk, jiga nu cacingeun deh. Pukul terus baloan ti tadina. Pukul ti sukana ge geus. Lain geus celeuyeut ti sukana nya gitu. Sanes bah tadi mah. Ya aya pikasirieun bah. Kumaha. Pan sateacan divaksin teh ditaros heula ya ku tim medis teh. Di parios di tekanan darah gitu nya. Terus ditaros Pak aya keluhan teh vaksin pertama. Tunuh wae Bu cenah. Oh mohon cenah tunuh sareng lapar Pak. Ai lapar henteu abdi udah tuang wae atas ibu. Kitu. Nu sanes mah cenah lapar, kirang tuang eta mah pangitan. Nya lapar teh lah mun teu tuang. Apa tuh lapar.
mulai abah kapan kieu lamun geus barang dahar teh ngariung ngobrol tak kieu cing da bawa sebarang dahar teh kumaha kitu bah maksudna meureun bisi naon boga penyakit pan ai kakolot teu oleh nanyakeun kitu abah mah kieu sebarang dahar teh sok kieu cing teh sok naon sok wareg pangaruhnya pangaruh tangan eta teh memang geus jadi keumuman jang matak cenah teu meunang cokolot mah lamun geus dahar tuluy sare tapi eta pangaruhna goreng dan nya atuh jadi cuaca keur jeung haleungheum kieu terus ayeuna urang pagawean di tempat anu ngeunah haneut kitu nya teu katirisan teu kaanginan paribasana udah pasti lompatan ka dinya dan bisa dirasakeun 20 tahun ka tukang jangan eta tehnya ada kapungkur mantek baheula geuning di mana-mana kosong goledag we gitu ngan ari harita mah lain pangaruh tina ieu wungkul lain geus barang dahar wungkul gitu kalau lobana memang kapan aya beurang peuting teh pagawean siklus ari istirahat pan nya kitu teh lah da aya kalana kieu waktu keur istirahat teh kal dipake ngobrol kitu nya aya waktu keur pere disebutkeun ngarona henteu nu puguh mah ngadurukan we kitu nya tah jadi sikap indisiplin ya kurang disiplin di ngajeng ngadepan ya itu pengaruhna jadi teu sesuai aturan gitu ngan eta teh keur kelas orang media mah boh ayeuna media cetak elektronik jeung media-media itu geus ilahar lantaran contoh koran panyitakna subuh jang mohon tipe tingkene kan berarti rasana milari berita ge da moal isuk wae pengen siang aya ana berita pan teu tangtu atuh moal bebeunangan lamun ngenalkeun waktu anu ditangtukeun nu yang berita teh beurangnya wungkul teu bisa pan berita mah per detik per menit 24 jam jadi ku hal ieu memang mangaruhan karena kondisi kesehatan pasti tapi sabisa-bisana dina kayaan kumaha wae urang geus dilatih ku kakuatan ku kabiasaan nya alhamdulillah pan teu mokbrok teuing kitu nya paribasana lantaran heueuh konsekuensi tina jadwal pagawean mah kieu kudu peuting kudu ayana subuh tapan kungsi baheula tah siaran nepi ka jam 4 karek balik ka imah karek ngareyap sajam digeingkeun deui pan kurang-kurang mah harita tah eta anu bahaya balongkengan datang teh ka hiji tempat kali itu da aluh ceuk naha teh di jalan kaanginan teu asa ku teuing-teuingeun nya kitu nya teuing-teuingeun atuh teu ngingetkeun teu make rasa we nitah narita jeung deui untuk anu salahna teh teu papadon heula nya di urang teh digubrak-gubrak padahal lain orang penting cek eueuh nepi ka ayeuna ku abah teu kaasup jelema penting mah kitu mah tidak penting malah jadi asa ngenes kana hate teh kitu nya lantaran eta mah kudu dirasakeun teh ku kajiwaan teh ya cing kumaha lamun ka dirina mah kitu can ke istirahat pulih ya. Tapi biasanya lamun atau bahkan bisa cagur jagjag lamun urusan api duiteun. Tah, ai pagawean mah lain deui jangan. Iya asa curhat ieu nya. Dongeng ieu mah dongeng. Lain curhat dongeng beda deui. Emang dongeng itu. Dongeng zaman baheula. Tah jadi mudah-mudahan le keur urang mah anu can nepi tersentuh artinya atau waktu kagiliran divaksin sing diberi kekuatan amin sareng sing tiasa ngajaga kesehatan upami palai engama bahkan pemerintah ge ka perusahaan mah tiasa biasa mung panginten berbayar nya eta konsekuensina teh urang lain-lain palai engah pangbayuna mah lain teu mampu mayar jang tetep urang mah sebagai negara hukum masyarakat yang taat engke we ngadagono gratis ya gitu lain bumayar jangan ngatusan gratis lain sebagai warga yang taat dengan hukum di negara ini negara hukum taat pada aturan engke we numutkeun jadwal ngantri ulah ngalanggar aturan ulah jalan naon teh keur saurang sakitu perak coba hitung sekeluarga sabaraha gitu bisa nyokot waktu singkat mode dina tutumpakan hayang anu superkilatan hargana jangan gitu kayak gitu nya pilihan hari kelas
orang yang taat dengan aturan hukum tidak. Ngantri we. Karena kereta kayaknya. Jadi berjam-jam. Anu mira. Anu ukur kereta manaon, Bah? KRD bala geuning, KRD. KRD. Ayeuna mah aya Bandung Raya aya nama. Aya. Eta sebenarnya Bandung Raya. Tapi aya mah tos rapih, Bah, eta mah. Tah. Kapungkur. Terus dibebenah aya nama. Eta teh kungsi kamari ge ngobrol, ya mengkole seutiknya tina topik judul ngobrol ayeuna kan urang teh judulna vaksin ya. Vaksin kedua. Vaksin kedua. Terus ayeuna urusan moda transportasi. Si horeng tadi judulna pangna ena vaksin diusahakeun ku warga Gadung Gede ke rakyat anu sekian ratus juta. Eta teh lantaran pemerintah nyaaheun ka rakyat. Leres. Lantaran rakyat boga hak nuntut kadinya. Pemerintah teu ngantep. Jadi lamun anak ka indung, anak ka bapa boga hak menta. Ulah embung dipentaan jajan, eta anak teh hak menta. Hak diurus, naon wajib diurusan gitu. Ayeuna rakyat ngalieurekeun rakyat teh anu heuda wajib nangkapan. Aya undang-undangna kan gitu. Tah ayeuna lumpat kana moda transportasi nasional. Memang ku Abah kan nilai ayeuna teh nu keur HD teh. Keur HD teh nyata kereta api. Hiji warisan ti kolonial baheula dipiara. Karek ayeuna pan, karek tahun-tahun kadienakeun teuing sabaraha tahun. Terus ayeuna kamajuanna luar biasa, jeung karasa ku rakyat. Nepi ka ku ngeunah-ngeunahna ayeuna heuh barang 3 batangan rokok jang sekali indit. Jadi lamun bolak-balik teh ayeuna jalur tungtung jeung tungtung pada larang Cicalengka kan 10.000. Irit. Ayeuna boga di 10.000 bisa nepi bolak-balik pada larang Cicalengka. Da kitu nya. Ku hal ieu nepi ka ku ngeunah-ngeunahna ayeuna pelayananna keamanan. Nyaman Bah, nyaman. AC bersih. Ngan PKL Bah di lebat teh kan kapal mah geuning pasar sadang teh. Nu dagang depan harita mah teu we sedikna tanggungan basoh yang ditaekeun gitu ku payu-payuna gitu. Nu dagang naon mah eta we ditinggali-tingali teh jeruk jeung salak mah eta cing sabaraha. Iangan gitu. Ana dipikir-pikir pan balana ciga di pasar. Pasar tradisional riweuhna. Nya. Jeung kaganggu teu nyaman. Aya da pan nguriling terusnya. Nya. Bolak-balik. Anu tadina sajirangan mehna ini nawarkeun teu meuli teh pan ku bosan-bosan mah pan terus-terusan menjadi pan ngolon teh bisa. Nah, tadi macana 10.000 dengan 10 dan 12. Nah, itu 15 jeruk teman di nyarelap di dindingan. Di teh pinuh tah di dinding. Pan antukna teh anggaran ge leuwih di sekadar ongkos. Da ayeuna mah lamun mereketkeun kaum puasa misalnya bulan puasa ngabuburit 10.000 tah. Bisa bolak-balik bisa. Mun ngabuburit gitu lantaran anu di alana meakeun waktu unggul. Nah gitu. Kaluar bahasa si horeng rahayat mah kumaha nu di luhur jang. Buktina hadita asa jengkel nguruskeun ayeuna ngus mah dikitu dikikeun lantaran memang henteu sinergi kabeh. Di pihak pusat misalnya nya di luhur pangluhurna miharep penumpang teh maleutik karcis. Ari nu ngaladangan karcisna caliweura tuh pengawasanna ieu jadi tetep teu hasil. Tungtungna mah loba rugi pan. Tapi ku ayeuna mah serempak ti luhur keneh lamun caritan cek ti luhur teh dijalankeun nepi ka kahandap. Pan masyarakat menurut. Nya laras. Dipikir-pikir nah ngarugikeun henteu. Da ku zaman kiwari duit 5.000 perak budak itu wargeun jajan ge. Nya. Kira wargeun kerangken. Maser naon atuh 5.000. Meuli cilok 5.000 depan 3 huapeun atuh mah sekali jajan 5.000. Nah gitu. Jadi masyarakat diajak bikin paham tata aturan anu dijalankeun jeung ku kabeh ti pihak lamun di bagian direktur pusatna atau direktur operasional kahandap nepi ka petugas anu tah baheula meureun instruksina mah kitu kahayangna. Ti Menteri Perhubungan ge kitu hayangna ngan ngajalankeun teh pan lobat saliweura. Di dieu jalan, di dieu henteu. Mereka ya. Setiap penumpang yang tidak memiliki karcis tidak berhak naik kereta api. Teu boga hak asup ka peron-peron acan.
gitu. Jadi peron teh eta tempat urang ngadaguan kereta gini anu dijendulkeun ku tembok teh disebutna peron kitu teh. Jadi ruang tunggu sementara pikeun naiknya. Kapan harita mah aturanna mah kitu, tapi ternyata bisa disogok ku duit 1.000 perak Pan. Malahan tos dina kareta bah. Geus naik teh Pan. Ditanya teh mana karcis anu cenah mah ka Bandung cenah. Ka urang dari ka Bandung bener. Teu salah Pan. Kan itu teh aneh. Terkadang aya we nu rada-rada ciga karyawan kitunya geus teu. Jadi kurang disiplin lah menurut Abah. Lain kurang deh bahkan tidak. Di satu sisi instruksi ti luhurna kieu nu ngajalankeun di dituna ge atuh rakyat mah diajak kong kali kong kitu mah nyato. Antupna beuki ngaco, beuki tidak disiplin. Aya nu dagang di sajian pihak tumulang cenah aya polsus, polisi khusus kereta api. Areureun daragang teh pan ucing-ucingan ya. Benar. Polsus kana mariksa teh ngukur sajalan 2 jalan pan begitu beres baralik mana daragang li. Jadi keluar deh. Jadi kong kali kong ucing-ucingan neko-neko teh lantaran memang teu kompak teu serempak ngajalankeun aturan ti pusat tapi ka handap. Jadi lamun ayeuna ti luhurna disiplin nepi ka aparat nu pangleutikna rakyat mah insyaallah bisa diartikan segala widang aturan pan aya aturan ti manajemen pusat mah kieu ka handap menjadi lain. Tah lamun sarua mah pasti bakal eta karek sarupa aja. Lamun ayeuna nyeret kana hal anu sejen damri ge tos ieu bahayana. Damri ge tos aya nama. Sok di Ciburuy kan matos AC sadaya. Cenah kieu meureun paling jawabanana heuh da cenah teu kitu mah teu eueuh duit sampingan. Tah eta. Nya eta. Anapun pan marena konsekuensi digaji teh atuh ngalah duit sampingan mah atuh entong jadi entong hadinya. Nya mending jadi pebisnis atuh nu dagang boga menang duit poeana. Kitu ulah ayeuna geus konsepna aturanna digaji sabulan sakali tapi hayang unggal we menang duit. Kudu bari dagang kudu lain bisnis nu lain. Jadi sok naon aya tempat-tempat anu bisa kasempatan pikeun eta hayang untung tina ente sehingga lamun di posisi jabatan itu geus pasti weh gitu nya menang eta lantar heuh tina perkeliruan lah istilahna mah. Tapi lamun ayeuna oke tak ayeuna hayang misalna di sampingan anu tapi disabulankeun tambah beki nambah naik jabatan naik gaji anu disejahterakeun lah istilahna. Alhamdulillah geuningan jalan gitu disejahterakeun dina raksukan ayeuna mah teu aya nu bulal belel dina umur jang teu aya ayeuna petugas masinis konektor anu sepuh ya. Jadi henteu melampaui. Jadi bener-bener cakap ayeuna mah. Polsus kana wah nyemuji lah. Ya punten ya KPTKI si Abah pokoknya mah acung jempol. Mudah-mudahan perkembangan saya namanya. Ieu selaku rakyat anu penilaian rakyat anu pernah ngagunakeun atawa bisa disebut remen lah nya ke aturan lalu lintas anu nyalse. Hiji murah kaduana bisa nyalse ngeunah nyaman ieu. Jadi nyaman lah gitu. Nyaman bah. Mudah-mudahan lainnya nyeret kan lain misalnya. Ya. Damri tos ya nama kan tos AC terus daya nanti nya tos kirang lah nanti asongan anu lebat. Ta engke mah ya wajar kieu jang. Ieu teh urang teh merdeka teh geus leuwih ti 75 tahun nya. 70 genep ayeuna teh. Nepi ka tahun 2020 teh pan 75 tahun. Mohon. Nya. Berarti meureunan lamun urang dibere umur walau alam bisawab nah urang nepi ka nyaho ulang tahun kemerdekaan RI anu ka 100. Tapi ku ukuran fisik mah sampai mohalan. Gitu tapi generasi urang bakal nyaho jan Indonesia teh tadina 100 tahun mah sigana kudu geus starti segala bidang. Insyaallah mudah-mudahan. Nya. Lantaran Jepang mah lain 100 selain 50 lebih karek sabaraha tahun oge lantaran cepat lamun teu kitu lamun teu cepat tinggalin ya kembali ke SDM Pak Itan Pak kembali ke SDM Pak jeung kieu jang bisa disebutkeun Jepang teh negara hebatnya
Dina sektor industri bahkan kapake lah ku urang komo. Hasilna pan di urang pabalatak teh produksi ti ditu. Ku Eropa ku mana ge. Tapi kan dipikir-pikir negarana aneno itu teh. Naon disebut aneno itu? Da unggal waktu gempa itu. Gitu. Tah matak urang ge lamun hayang cepat maju mah kudu kitu. Kudu aneno. Kudu aneno. Ulah tuh, Bang. Ulah. Heuh tah urang mah atuh da nah jang teu kaos batur nya kajeun ge. Tah ayeuna entong-entong kitu nu remen banjir nya anger we. Hese mina. Batur mah pan ikut banjir wae kumaha carana gitu. Pan urang mah hanya satu pilihannya. Pindah ti dinya. Nya batur mah henteu. Tapi alhamdulillah ayeuna di Bandung. Di Bandung alhamdulillah biasana aya langganan banjir tahun ayeuna mah asa jempling gitu. Tah ieu teh modelan hiji kamajuan. Hiji kamajuan di mana aya sektor-sektor anu pemikiran maju sehingga pan mun teu salama aya sodetan Citarum. Nah, eta panginten nya anu daerah mana tah? Terowongan eta bah anu Nanjung teh bah. Tah, panginten eta salah sawios. Salah sahijina keur. Daerah kieu atuh jangnya. Ieu ngobrol ka mana-mana ieu akhirna mah. Tapi da memang situasi jeung kondisi. Baheula ieu Abah. Kulantaran remen indit ka daerah Cililin. Eta ningali barang di Bendung Saguling. Kapan dipindahkeun? Asalna jalan ti Batu Jajar ka Ciamplas teh ka Pangalaan Keusik teh ning baheula. Oh nya ka dieu. Laon da teu ngaran teh. Pan aya dipindahkeun ka ti Salacau teh geuningan. Ti dinya ti Jalan Tir ti Salacau naon teh lah nya. Berasan teh pan kali itu teh ka Ciamplas ka daerah naon teh anu Pangalaan Keusik teh. Lain Nanjung naon sebetulnya teh. Lain Nanjung. Alah poho deui tah. Eta teh jang ieu kieu lah ukuran nama. Ti jamatan ka Tungtung Cai. Ieu jamatan ya, ieu cai. Eta teh lawang. Ada 15 meter 20 meter mah kudu luhurna teh. Eta teh geus di Bendung Saguling awal-awal. Ayeuna pek ayeuna. Kulobana ayeuna leutak. Pancai tadi luhur, tina jambatan teh paling 5 meter ke kurang. Jadi ngaluhurannya. Ngaluhuran, cai teh jadi ka handapna teh lain cai. Kaangkat. Lamun baheula 15 meter lain cai eusina, ayeuna 15 meter lain. Ka lumpur. Taneuh. Sok kabayangkeun ayeuna. Pasti atuh pangaruhna ka ditu ge ka hilir, nya ieu. Semoga ka girang mah. Ka hilir ka itu pangaruh. Cai teh teu nyorolok ciga baheula lantaran katahan ku lumpur. Nah, aya pendangkalan sungai lantaran cai anu paling di Citarum teh pan lain cai murni cai wungku. Kapan jeung rareged eta teh. Jeung runtah, jeung taneuh. Parang di dituna keur usum erosi maka pan cai Citarum teh lain bodas ya. Koneng berarti bajigurnya. Heeh, berarti kan koneng nat eta teh pan lumpur taneuh. Nya otomatis hari demi harinya terus anu waktu ya caina mah asup ka genangan ka ditu lumpur mah terus naik. Taina lamun hayang tuntas banjir baheula keramenya eueuh rumusna teh eta kudu di jeroan kudu dikali leutakna. Kerusum halor teh leutak tapi ngan ka mana minahkeun eta leutak gitu. Eta sabunuk kitu mah. Anu geus miliaran kubik kitu. Urang bedahkeun we sagulingna. Dibedahkeun teh sagulingna menet di Jatiluhur. Tah eta balukarna. Di Cirata. Ciratanya ke Bendung dinya. Cirata beres meureun Jatiluhur. Atung-tung apa kamu sedeta. Matak ini istilah begini banjirnya orang Jakarta kiriman dari Bogor cenah. Kudu atoh menang kiriman teh. Da urang oge lamun anu ngirim sok atoh. Wangeun Bang. Kiriman bahayaeun. Ngan eta teu bunga dikirim penyakit mah. Nya dibahayaeun. Kan heuda meureunan rek kumaha oge Bogor teh ka ditu daerah luhur pasti kahanap bejeuna. Mantak cek abah mah sekali waktu mah kagok lamun aya komentar kitu pulangkeun deui ka Bandung ka cai teh. Ari bisa mah nya. Bandung ya banjir wae pulang ke ditu katong ka Pangalengan ka Cisanti gitu di gotongan deui Bekasi kan diurangan banjir mah geuningan dari Bekasi mah udah geus deket ke Jakarta atuh Karawang Bekasi Citarum teh tah mah. Nah jadi tapi non teh aya istilah jadi
nanti jadi bahasa kaheurian anu sok ngaluseup ka walungan-walungan atau bendungan-bendungan gitu. Cirata saguling jatiluhur artina ya artina teh aya naon teh moal dibejakeun. Cirata saguling jatiluhur gitu teuing moal PR eta PR kena sina diwalar ku Pangkos tos lebat tuh Pangkos sina diwalar ku Haji Moris gitu pokona mah eta ade mulyana cek anu ngadangukeun teh naon cenah artina heuh eta mah bendungan we nami bendungan Cirata saguling jatiluhur ngan apa teh dua rata-rata terus Cirata saguling jatiluhur di luhur saguling heula meureun saguling mah teuing hartina naon tiguling nu ti luhur meureun nu ti guling mah biasana ti luhur bisa nya rata-rata anu ti guling nu di luhur meureun gitu gitu nah eta Cirata saguling jadi luhur rata-rata nu ti guling nu di luhur teu mah ti guling mah ti mana we ngagulutuk atawa ti jalikeun gitu nya lain berarti eta nu anu ti guling anu ti jalikeun teh urang luhur wungkul da kelas rahaja teutik loba nu ti guling gitu ari nu kalakuanna goreng kaput pameureun nya anu odoh lah gitu nya teu merhatikeun dina urusan katartiban rek di jalan raya teh di mana nya pasti aya bahan ka dinya eta mah bacaeun urang lah nu kitu mah sawatara diteruskeun tuh dah teu karasa tunu-tunu oge ari digarap mah kitu da ulah salempang ari ngobrol jeung kolot mah tak kitu loba keneh pepermianan udah tadi mana udah cara leuyeut eta pengaruh anu geus divaksin aduh kabayangkeun eta karek saurang mangaruhna ka sakantor bener ya lamun opatan poe sapoe direjeung divaksin moal teu sarare taribra gitu aturan Pak Engkos jeung sonten mugia damai tos lebat ya Pak Engkos terus Kang Haji Moris Kang Ulu aya patarosan Pak Engkos teh kenaon cenah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Engkos. Luki Abah tos kagiliran nempi vaksin tadi tos diundingakeun jadi ke Abah mah engke teh kaasup yang anu diprioritaskeun lantaran si Abah teh kaasup eta teh ai batur mah rentan mudah-mudahan asup kana rentak gitu. Sanes lansia ada teh acan lansia nya Abah acan tebih keneh ka lansia Abah rentak gitu. Jadi ari Abah mah dina hate teh aya patekadan kieu. Nya. Bisi mah ye nepi ka teu ngalaman divaksin. Tapi Abah mah hiji menta teh. Kumaha teh? Sehat we. Nya, beres. Eta. Dan nu divaksin hayang sehat, anu divaksin hayang sehat. Ibarat kieu. Di mana hiji waktu Abah teu kabagean meunang bantuan. Saumpama alhamdulillah nepi ka ayeuna encan. Nya teh acan nya. Bantuan Abah ya. Bantuan kamari geuningan anu digembor-gembor nya. Gitu. Abah mah sing di aya sumber risiko ti mana we da Allah memahawarna kitu. Kitu bah. Bisi isuk pageto Abah misalna teu kabeuli beas, asal boga sangu we. Nya. Cenah mah libere sanguna oge. Asal wareg we. Nah eta. Asal wareg. Kariweuh-riweuh ayeuna kudu masak kudu naon nya. Teh jadi kudu tingali tina tujuanana aja. Tujuan divaksin teh naon yang sehat. Kumaha mun teu divaksin asal sehat we gitu. Tah eta. Tujuan dahar teh naon keur asupan gizi kebutuhan energi anu kumaha mun teu tuang asal dibere jag-jag we. Bener teh? Cok. Nya bener. Ngan eta lebah duit anger jah. Hiji we eta. Teu bisa. Ku alat tuker eta mah teu bisa disisilihan. Keun we teu boga duit asa nepi we misalna ka anu teu bisa eueuh. Da kudu dibeli tiket anger kudu dibeli. Jadi lantaran eueuh dina diri urang. Eueuh sobar, eueuh tawakal, eueuh kuat didinya mah tetep kudu make syariat. Gitu anger balinya mah kabeh jelema hampir rata-rata
kuat kuno lain mah tapi kuno sarupa eta mah hese gitu. Teh sanggup kan aya duit bisa serba gitu nya. Nya bener. Tapi dina teu meuli lagi bisa kuat teh apa? Dina teh dipaksa legasa dibere sehat. Tapi eta mah teu aya kaitanana jeung urusan batur gitu. Sok ayeuna nya. Nya. Teu bisa. Cenah sasakali mah wae mah tiasa pinten moal tiasa satuluina. Cenah bae teh pasang artos teh kuring mah anggaran hayang ini cenah ka Jakarta kieu gitu. Tapi teu boga sareat anu sarupa tadi. Nadek tega leumpang. Tah eta. Mangga cenah leumpang. Ai kersa mah gitu. Ai kersa mah sabaraha biaya leumpang ka ditu. Udah leuwih titik eta atunya. Nya, langkung. Udah lantaran pasti urang lapar ya. Jadi eta mah tetep. Nu sarupa eta mah berarti memang ulah we nya eta mah. Teu bisa diganti ku anu aya dina diri urang. Gitu cenah pangkos abah mah teu acan namun mudah-mudahan dugi kana waktos divaksin ke dina waktosna ka daftar atuh dina teu acana mugi-mugi disehatkeun. Eta amin. Amin. Ka dugina divaksin da eta mah ceuk abah mah ukuran syariat sih. Mohon. Tadi dikiatkeun mah ku Allah henteu oge bisa jadi. Nya kan tenang aing ngajaga-jaga makan kedah. Gitu. Di era digital saat ini, hampir semua orang suka membaca atau melihat beragam berita sosial, budaya, pendidikan, otomotif, bisnis, UMKM. Kita juga sering membutuhkan info wisata. Oh ya, kita juga pasti suka hiburan dengan mendengarkan musik. Nah, itu semua bisa didapatkan hanya di satu platform, yaitu di barayakita.com. Jadi, sekarang semakin mudah untuk mendapatkan berbagai berita positif dan inspiratif. Klik saja barayakita.com. Follow IG kami @barayakita_online. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Baraya Kita Official. Info lebih lanjut dan pemasangan iklan, hubungi 0852 2148 3512. barayakita.com, sumber berita positif dan inspiratif. Terasa sajabina pangkos? Ada deh. Aya Kang Ade Mulyana. Kang Ade Mulyana. Kang Obur. Anu Kang Obur teh Kang Obur. Cikole. Oh, Kang Ade. Durur. Kang Obur Lembang. Mau Cikole. Mohon saurna teh assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Obur Cikole hadir bah. Alhamdulillah Kang Obur. Salam kanggo anu mancen tugas sadayana. Salam baktos. Nya ieu mah naonnya dongeng pabubeurang nya dancan kaasup sore encan itu nya dancan asar. Jadi obrolan anu sugan kaasup lamun dina sayur mah aya bukuran jeung. Tah dina sayuran mah nya nyayur. Jadi kan gitu sayuran teh pan anu bukuran mah aya koreh-korehaneun. Aya pulungan, aya pulungan. Bios caina seurganya tak kitu. Caina mah loba, malah kudu dilobaan lantaran supaya ka anum tetangga gitu. Caina heukeun wae meuli lawan hajat nya. Meuli ieu mah naon teh lamun sayur kacang beureum mah setengah os oge gitu. Penting caina jeung uya gitu. Caina satolomong. Itu kira-kiranya mah kitu nya. Tapi kan aya kitu-kitu ulah atuh mah. Udah ayeuna mah jang sabenerna eta teh hiji tamsilnya hiji isyarat yang urang kudu nanyirkeun kesalahan sosial gitu. Ulah ngeunah-ngeunah dahar kudu inget. Nah tetangga urang nu pangdeukeutna dahar henteu gitu. Eta. Gitu. Kada ninggal sekitar. Jadi lamun ayeuna ngarasa wareg ngarasa ieu teh ari kasipatan ku jiwa-jiwa anu penyayang mah meureun nu nyaah ka baraya tetangga. Paling saeutik kieu boa-boa ieu aya tetangga urang pamimpin mah kuduna menepi ka kedah nama kitu. Di zaman Khalifah Umar pan dugi kadinya. Juga kurusuk pan wangi aya anu batur mati bra karulam kurker kerek ieu mah guling gasahan. Si horeng pan kirang barang tuang. Ana diketrok teh nah ieu mah teh hiji kan dogdag gitu. Dogdag teh lain dogdag pasea. Patuanganna namun pating kurubuk nya. Mohon. Mun da tutu kirang barang teda. Kan kitu. Lamun urang geus bisa neuleuman ka dinya ya bakal endah hirup teh. Mohon. Lamun urang wareg teh moal wareg sosorangan. Mohon. Gitu. Saling peduli. Jadi ngan urang rata-rata hese
lain tekniknya naon sebutna teh metode keur ngawasan teh nya lamun ku ayeuna mah pasang CCTV ka imah urang teu tatangga kabeh teuing katingali meureun aya nu nyamel aya nu nyingkur mah moal kating aya nu nyingkur-nyingkur meureun tah eta mah lain CCTV deui ketajaman pikiran tah eta hate urang ngan saeutikna meureunna ulah nepi ka hese ngukurna teh da ukuran urang mah aya jelema teh heueuh kitu da abah mah geus boga standar ukuran kadinya teh kumaha gitu patina kiceupna teh aya ciri nu mustarinya aduh bade diarango mah enggak ku baraya sadayana standar ukuran jalmi teh tina ngiceup gampilnya pomi menak sareng anu ngiceupna carang tah eta mah tulunganeun komo bari jam celong mah nya eta teh jadi diparake pan eta teh da memang bukti sanan jutu damang tinggal pias pan nya katawisna teh asa benten ti bihari asa pias gitu jutu damang lumawi teu karek pan balakan lantaran urang boga ketajaman memandang aya perubahan ti biasana tah eta gitu model jadi bingung yang memang lamun diukur ku hatena anu badag hatena mah gitu badag hate di teh gari hal hatena hese hayang menangkeun hiji metode keur ngukur kadinya tapi lamun hatena geus lentur lembut nya naon teh sebatna teh seukeut tina harti iceus karena hal-hal nu kieu karek bisa kapanggih peka nah eta kepekaan tah asa tina vaksin kadinya jauh eta ngawal patarosan pangkos gitu lejeng deui saha deui tacana di nya aturan kanggo sabunda Ita Rosita wilujeng siang usulnya ironya da ai kapungkur mah kagungan gaduh daftarnya sok pirajeuna dicatet ayeuna ge kitu da daripada teu aya gawe mah kedah nama anu teh da eta teh di absen tina bebelasan naik dugi puluhan ratusan ribuan punya dugi ka buku teh pinuh nih gitu kapungkur kantos oge dicatat per kelompok daerah Cibaduyut aya yo daerah yo kitunya dugi ka eta teh mun ngintunan teh cukup waktu keur saja belum maca nya tah kemah di absenan di absen kemah bah tuh aya ibu Eti Bu Eti Suciati tah mulai Ibu Eti Suciati nuju ninggal nuju sasarangan sareng si Abah sareng wargi-wargi di tibaraya-kita.com nuhun salam kalujengan deh tangtos diantawis kaum dangu baraya oge aya nu sami ngantos prioritas ke dina waktosna gitu margi kieu bade nyogologeun diri anu pangpayuan anu gitu waragada bilih memang aya klasifikasi tadi mantak abah di awal tadi aya grade A B C teh eta gitu bade milih nu mana gitu kan mode dongeng si Kang Ibing geuningan nu kumaha abah di Jakarta mah bejana kuburannya di beda-beda di kelas-kelas nya bener-bener mun kelas anu pupus mah juragan teh cenah anu di kelas 1 dikuburkeunana jeung anu nganterkeunana ge atuh mobil wungkul ai keur kelas cacah kulicakan mah paling handapnya anu nganterkeun kuburan lagi ukur 5an can ge we bari ngahareot cenah bari pas di kuburan teh cenah sampai nanti nolol sebenarnya kapan ari bangsa anu pupus muka juragan anu artosna kanal jero ngalina teh nya ari anu keur nu biasa mah det gitu tapi kan mereka sepatu kelenci tah mulai gitu ente teh heureuy memang tapi dugi kaki wari teu acan aya boleh gitu mung tamsil hiji sawangan klasifikasi di dinya teh kanggo anu prioritas mohon aya prioritas mohon gitu nah prioritas teh kualitasna ya menyangkut masalah kualitas mari memang dengan fungsi yang sama bisa beda merek, bisa beda pabrik, bisa benten aya perubahan lah.
kalebet barang anu kualitas nomor hiji kapan disimpen ge sanes di emperan. Gitu nya. Di etalase ge beda itu aya kalana nyumput pan gitu. Barang-barang anu awis mah. Itu moal digelar seperti barang-barang anu pasaran kan gitu anu biasa. Eta mungkin kanggo ieu oge tah ayeuna wartosna abad acan ngabanungan di anu saterasna. Kurang teh tiasa ngadamel vaksin. Tiasa. Nah, ya vaksin Nusantara kan. Lah aya vaksin naon dinya? Aya vaksin merah putihnya. Merah putih ngalambangkeun benderanya merah putih. Merah putih. Anu janten masalah teh nuju di padungdengkeun nuju disawalakeun teh di antawisna menyangkut masalah kualitas. Langkungna di mana, lemah di mana. Uji klinisna tos lulus tapi henteu. Kan teu samaneh Jang. Mohon. Pada dikaji malih nya bangsa urang teh para ahli kesehatan, ahli non medikalnya landong lah gitu ya. Ahli kimia sareng sajabina seueur kapan pasti aya anu menakan ieu tiasa beh dituna kapungkur aya hiji produk leuteun minuman anu menamakan dirinya anti corona kan begitu. Nya upami laras-laras eta tiasa menangkat itu sisi mana? Berarti kan sanes berarti kieu eta leuteun teh eta minuman teh tiasa namihan imun. Berarti tah eta tidak bisa. Dalam urusan vaksin tidak begitu. Harus benar-benar tertuju pada satu titik, menuntaskan itu, tidak berangkai heula ke masalah imun enggak. Gitu. Atau mungkinnya memang urang ge mendugi ka ieu lantaran imunisasi imun tubuh urang sae. Tina ngajagi, tina pola hidup sareng sajabina. Tah vaksin mah tidak bisa, bukan begitu rumusnya. Jadi vaksin begitu ada dalam tubuh kita benar-benar bukan hanya meningkatkan imunitas tapi langsung memerangi gitu. Jadi henteu malapah gedang Jang vaksin mah langsung kena tujuan. Langsung ke batu tujuan, tertuju pada satu titik sasaran yaitu bisa membunuh atau bisa mematikan itu. Aya deui kapan anu dianggo teh vaksin teh tina ieu sel bukan sel darah merah. Jadi penyintas Mbah. Kieu lamun jalmi anu parantos terkena COVID itu diambil dawarna teh rada kuning bukan sel darah merah. Plasma darah itu cairan yang memisahkan antara darah dengan air, warnanya agak kekuning-kuningan bukan putih. Jadi bercampur ya plasma itu bisa dimanfaatkan untuk gitu, penyembuhan. Ya ternyata dengan plasma darah dari orang yang sudah sembuh dari itu bisa menangkal itu juga. Tapi kan kumaha memproduksinya? Pemi dimasalkeun teh nya. Dimasalkeun teh. Jadi ya ada abdi cenah diambil we. Ayo we sorangan. Karena itu kan produksi alamiah tubuh seseorang. Kemungkinan bisa saja diberikan terbatas pada keluarganya. Anu terpenting. Itu pun kebutuhannya berapa? Ya satu orang bisa sembuh atau bisa divaksin dicegah dengan plasma darah sekian tetes sekian mililiter periogina seueur menyemureunan tiasa dicanak seueur tina plasma darah anu tos damang oge. Ya terpaksa akhirnya pabrik yang harus memproduksi gitu. Kan ayeuna tetep we di urang teh condong ka Tiongkoknya. Vaksin anu dianggo di urang teh. Pan Amerika yang memproduksi. Nya Jerman Rusia seueur. Iya, gitu. Ya, panginten sadayana negara ge ngadaramel salaras nama panginten. Ari abah mah ayeuna teh karek make vaksin buatan ti Karawang we gini. Anu pulen we jeung rada seungit biasa. Cianjur nama Bang. Ya Cianjur. Raskin mana Bang? Raskin mana Bang? Moal disebutkeun seungit Raskin mah. Sementara vaksin urang mah eta we hayat mah. Da we eta mah leuleus. Nya da kada imunnya kada jagja. Hiji bah eta mah. Ya eta mah keur ningkatkeun ya we supaya imunitas. Sanes imun wungkul.
Lalu ulah sing kerebak supaya bisa lumaku itu. Bisa lumaku syarat sawatara waktu. Kacumponan pangabutuh anu umumnya. Realistis umum. Temen gitu. Urgent pisan ulah teu. Divaksin oge tong dibere dahar 3 minggu mah gaya. Sanggar we nya. Tuluhna beuki nambah gitu. Di end gitu. Iya, bakal itu. Di end. Jadi cenah sepuka pungkur mah jadi persyaratan urang dieusian ku barang tuang barang teda teh nya eta keur ngamayangkeun hirup. Mohon. Tapi dipilih. Hirup teh naha barang dahar keur hirup atau hirup keur barang dahar. Cing nu mana dipilih? Barang dahar keur hirup, keur kahirupan atau hirup keur barang dahar. Lamun hirup keur barang dahar, teureun barang dahar. Jika hayam mah gitu. Bedana jeung sato nya banyak. Bedana eta. Manusia mah tidak. Jadi makanan itu untuk kehidupan. Jadi nya sabatas kebutuhan. Mentak urang mah di watasanan teh pan teu kaleuwih nya sacekapna we gitu. Abdi ge nyesa tuh sanggup. Nya ngan 3 jam kemudian nyebutkeun lapar deui teh mah kitu salah gitu. Pejitna sakalian eta gitu. Jadi eta teh kasebut goreng lamun itu sabaan mah. Batul mah geus nepi ka mana ieu mah nyampaan beuteung. Kunaon? Lapar. Tadina kapan sih kene? Udah saeutik. Lain teu parok jeung batur gitu. Cek abad teh na pejitna sagede cingir. Penampunganana saeutik. Deus jalan tulisan geus ngahuleng. Aturan kanggo sadayana ieu teh kamari teh jang kongsi ngobrol. Urang pindah obrolan teh kana rencana rencana ciga bakal boga dek ngarencana naonnya. Lain dina BTS teh hayang boga hiji cara deui anu bisa ditonton ku diuninga ku sadayana baraya. Nya geus aya kitu nya eta sebutna media boneka teh ya. Gitu susuganen. Engke meureun tetep ari nayagana mah sakieu-kieuna gitu. Sayana ieu. Jadi dalang teh kan boga nayaga teh lamun daekeun opatan tiluan meureun. Opat jeung dalang lamun teh tiluan gitu. Hiji mah itu alim wae hiji mah. Dek dijadikeun sinen da moal daekeun. Eta sok dipayokan. Sok dipayokan pedah kitu nanti baheula teh gaul jeung lalaki wae. Awewe atuh je teh misah aya mah. Mun gaul. Udah kitu nasibna goreng gitu. Isuk mah tong makatiung gitu tuh. Jadi meureunnan bakal lo aya hiji ieu jang hiji kamonesan we gitu. Rek direncanakeun teh sok sanajan bari jeung can dibawa dibuktikeun. Tunggu tanggal mainnya. Hiji kitu kaduana ieu teh nyata-nyata gini hiji kreativitas teh hiji kamonesan teh teu gampang ya. Oh jelas. Jadi lamun batur nyiptakeun ayeuna hiji perkara berbentuk barang seni, tak urang nu karsa ku Abah ye. Jadi Abah mikir, eta teh hiji kemampuan luar biasa. Da sabun nu tadina mah ieu mah kok kase. Nah, kok bisa kieu gitu. Tah berarti lamun kayang rang tu parang teh dibere jeung elmuna. Anu tadi teu pernah oge, kok bisa? Ieu we enak. Ieu mah lain dongeng geus heubeul kamari-kamari keur aya keneh sesepuh di Giri Harjalima. Sama sekali teu jalan tah leungeun teh jang ditanya ka wayang teh. Kitu naik ka dieunakeun bet aya cahaya aya nyai gitu. Berarti aya pangrojong. Aya sumanget anu marangan jeung coba lagi gitu. Pembuktian teh kieu. Kamari anu nguji cing hayang nyaho rengkenekeun bisa teu. Da cek sorangan mah teuing ciga ting dengan anu ningali sarada merenah tak kitu. Anu tos apal. Jadi benar manusia mah nya lamun aya karep aya pangharepan aya kreativitas sok disarangan ku kadaek ilmu. Jadi ulah salempang. Saban aya niat pasti jeung kereteg kedalisan niat prak dipigawe jalana dipaparin. Tah eta. Gitu.
keluar we istilah pan ke urang ke tiba heula ge. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Ta eta jang. Nya. Urang ayeuna nu karasa aya kemauan anu pan jalan urang geus nepi ka dieu. Nya. Anu tadina teu kabayang bakal pikieun gitu tah. Jadi yakin Allah mah ka urang mah hanya mah deudeuh teh setiap aya paniatan hade mah sok sanajan kitu keur nu niat goreng oge jang aya jalanan. Gitu. Mungkin wae dinya mah dibarengan jeung sebutan teh naon? Ari itu nyungkun bisa leuwih gampang gitu kan? Atawa mungkin jalan kieu teh sarua hesena kapan urang milih nu jalan anu beulah katuhu mah hesena teh pisalameteun jalan anu ka kenca ge hese ngan ieu baca pan urang milih nu ka dieu pan anu beneran gitu. Jadi selalu keur makhluk anu berakal dibere hiji jalan pikeun lumengkah nepi ka tujuan anu dipiharep asal aya kadaek gitu. Aya ikhtiar jeung sajadina. Itu nya eta mah timingna nu tepat mah engke aya pembuktian anu sifatna meureunnan hasil aya hasilna kamonesan atau disebut kamonesan teh kreativitas teh bakal kauningan lah gitu. Tah eta. Gitu. Antosan dipiharep nya pangrojong ti sadayana baraya. Tah gitu. Naon cenah Abah engke antosan. Tah gitu. Antosan we nya. Antosan we udah sugan sami ngantosan sareng sumpingna vaksin ka urang nya. Nah, gitu. Antosan lumayan tuh. Tos aya sajam langkung urang nyarengan. Cing bilih aya anu kakantun diaoskeun meme urang mungkas. Paling ieu anu labat hungkul painten bah anu nge-like. Aya teteh apa ibu teh nya. Nita Wahyuning Tias. Ibu Nita. Ibu atau Mbak Nita. Tetehnya. Teteh Nita. Ayuning Tias. Wahyuning Tias. Nuhun. Aya Kang Apuy. Damang Kang Apuy. Kang Apuy mana? Kang Apuy Putra. Oh, Kang Apuy. Anu tataekan. Masih kena tataekan. Oh, masih mah ka ditu ka daerah di mana nya? Sono Papua anjeunna mah di Papua. Duh, tatarekelan anjeunna mah. Apuy lah sing damang sonokeun urang teh da geuningan ditepungkeun di media mah gampil ku namanya. Palai tepang sareng saha oge asa urang nu kantos moal hareuneg gitu nya. Nya pami urang nyawang mangsa lawas nyoreang ka tukang. Asa moal pikieun teh nya asa bakal tapi ya kitu kenyataan namanya. Aya jalanna gitu. Terus jalanna bah. Da sagala rupi oge cek almarhum Teh Imas mah baheula geuningannya almarhum Teh Imas ai teh tidak ada pesta yang tidak berakhir. Nya. Mohon. Pasti aya tungtung. Aya awal, aya akhir gitu. Hal yang lumrah anu geus biasa ku urang di payunan sadi dinten gitu. Jadi sadayana oge ari makhluk mah kakeunaan ku diwatesanan. Kakeunaan ku ruksak teh. Mohon. Mun jag-jag moal salawasna jag-jag gitu. Lamun geus ujang gantengnya moal ganteng wae isu pageto mah pasti gantung langkung gitu. Ganteng. Sugan teh langkung ganteng. Nah ada yang ngaku bah tadi. Nah ada ke SMP mah ganteng. Oh ganteng gitu. Ke SMP. Mohon gitu. Kapan sahiab? Kadieunakeun ke kamari kerja di Markenit. Nya. Markenit teh? Markenit. Oh Markenit. Pan salira jangkung badak. Ya bener. Kaset. Jiga orang asin. Dada bulukan. Gitu. Terus pan istri gaduh ka paborok-borok sareng hayameun. Aduh. Kecida teh ka bawa. Aduh. Kaset juga orang asin atuh. Bawa lamanya benar ieu. Salirana lempay alit jangkung alit kapungkur. Nya eta nu benerna. Nu abang anu plesetanana.
jangkung badak segala itu. Juga orang asin. Apa sih abah ge jangkung alit kapungkur mah. Oh nyor. Lain. Pangling. Beregeges baheulanya. Kumis nu ya. Kumis teh di sisi jang beunana. Ka dieu jeung ka dieu. Polisi teh nya. Oh polisi ngumpul di sisi. Ai kakolotnakeun teu kana ngan rata gitu. Ngan carang. Pikir-pikir itu saha. Eta masih kena disimpannya. Waduh. Nu nang ira eta. Jadi palindengan. Aduh. Eta teh kelas panggagana sakitu teh. Eta teh nya. Panglingnya banyak. Kan komprang gitu. Hayang seuri. Gusti. Eta teh pan geus tahun 2000-an lah. Tapi modelna bah kan baheula kitu modelna. Trenna eta. Madak kadinakeun jang ngobrol-ngobrol mah dongeng baheula nya. Ayeuna teh aya stasiun televisi anu sok muterkeun film baheula. Naon eta teh? Pernah abah gitu film jadul. Pernah eta ninggal satu judul film, film laga ting naon. Da sadayana cigana teh hampir kantun tiluan deui lah nu aya keneh kitu. Si eta geus teu aya, Gusti nu berarti di produksi dugi ka diedarkeun dugi diputer di ayeuna terus sekian puluh tahun. Mohon. Gitu. Tadi dinya teh aya kaendahan. Eta anu Jakarta anu geus teu katingali aya kebon anu model baheula kitu. Atau merek mobil anu geus jadi rongsokan ayeuna harita panggagahna teh sok resep teh. Nya bener. Nyungsi ka zaman baheula. Artis anu nu tos teu aya hiji deui nu masih kana aya misalnya. Eta kitunya baheula zaman keur ieu mah. Tapi eta teh pan harita teh eta teh popularitasna teh tinggi. Eta sakitu teh geus leuwih ti biasa. Di zaman nama tinggalieunana berarti loba pisan gitu. Lamun dibandingkeun jeung kamajuan ayeuna. Nyaman panginten baheuna ge engke 20 tahun 30 tahun mainna teh bating urang teh. Jika baheula di film eta bisa jadi terus. Bisa jadi. Komo lamun urang mukaan dokumenter film-film lalu gambar-gambar anu dina mangsa-mangsa pra kemerdekaan atau sekian tahun terus merdeka pan jauh. Ya. Jauh. Bahkan kapungkur mah nya aya anu diprediksi ku lagu teh geuningan. Lagu Qasidah tahun 2000 cenah nu kitu teh. Apal teh abah lagu eta Qasidah. Sok tagunia nu ka baheula abah geuning. Sok. Nu tahun 2000 lain. Bismillah tawakalna. Nya teh diperkirakeun gitu kan tahun 2000 sebenarnya kan aya deui jelema teh diganti ku robot geuningan. Geus aya prediksi teh haritanya. Geus aya naon teh perkiraan lah gitu. Cek bahasa Sunda mah cacandran teh. Cacandran teh. Jadi mau kadina tuh nu karas kamu dikira-kira tapi nyata. Harita teh. Ye abah baheula punini ye. Engke mah urang teh cenah. Bakal aya sora tanpa rupa. Sora tanpa rupa. Nya keur leutik teh dipikir. Naon atuh nin meni da teu ka hartos. Cenas jelema mah teu aya ngan sorana aya buktina radio teh. TV aya cenah gambarna sora jeung rupana tapi da jelema nu jauh media televisi teh jadi teknologi ti baheula lagi saejan geus aya siga anu ku Allah teh dipaparin uninga tapi bentukna teh teu satarewelena seperti ayeuna bentukna anu henteu naon gitu. Jadilah televisi media aya ge nu sabalikna engke mah bakal aya rupana aya cenah bangetna aya katampo tapi eueuh saraan naon teh eta koran ini media cetaknya jadi lompat nama hasil olah kreativitas tina hasil ilmu pengetahuan teh ya perkembangan teknologi ipeknya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi pamidina teknologi mah kapungkur teh panginten nya duka ka inspirasi ari orang luar mah nya emang duka nuju kajian awalna teh tina film Star Trek bah ningan apalnya abah panginten nya Star Trek film Star Trek kan gitu Star Trek anu planet ya bisa ngomong ninja gambar bisa ngomong buktosna ayeuna kan urang bisa ngomong lewat handphone aya gambaran di mana ieu nuju nguseup cenah teh ditinggalikeun keur nguseup perkiraan hungkul kapungkurna jadi geus aya kahayang anu mempermudah anu ngagampangkeun pagawean tapi can kaukur karek ciptakeun kahayangna kitu
Cita-cita teh hayangna teh kieu ye. Kamu ngobrol teh hayang padeukeut teh. Tapi da moal mungkin, tapi harita digambarkeun naon ya nya naon mediana naon gitu kan. Tapi eta dibuktikan dikejar kieu. Tayana buktina nu deukeut-deukeut teh nya. Anu ngalaman kana HP cinitit baru da kadienakeun kapan mau apalkeun baheula mimitina HP teh kumaha. Nya sejarahna teh kumaha. Ngan geus ieu ku Abah teuing tah cangka bayang deui naon bakal gitu. Jadi ayeuna geus serba bisa disebutkan generasi komunikasi anu pangcanggih na nya. Wah, ilmu teknologina semakin maju. Informasi, hiburan, gitunya. Ngan tetap kan realistis nama tetap kudu dipidama ku syariat gitu da. Mulai kieu we ayeuna. Parang Abah teh dek barang dahar gitu. Ceng lagi dimakan Bandung ngintun deungeuna. Taba cenah di abdi aya semur jengkol aya gambarna wungkul. Nabi betaan. Kapan eta teh urang teh teu cukup ku gambar wungkul. Kan jadi pangbubungah we geus kabayangkeun eta aja. Semur jengkolnya gitunya. Handphone. Pan aya nu kieu kitu nya. Nya kaheureyan. Dicoelan ya. Itu. Duh ieu lauk pindahkeun kana lauk coelkeun. Tah ari hidang mah tuh. Disebut hidang. Ai tungtungna teh. Jelema teh sawara siwah bari cika batu gitu. Efek tina itu nya kecanggihan teknologi. Heuda aya beuteung mah ku gambar moal bisa di tiba heula ge geus aya model kieu. Cingko. Cenah lamun kiwari mangkaning usum keur televisi lamun aya dicipta-cipta teh. Kacipta teh mode di kota mah nyawang kota da di kampung. Cenah tuangeun depan segala aya di kota mah. Mun modeana bane martabak aya roti anu geunya asa kasangagaleun. Sedengkeun nu disanghareupan teh pan goreng bubui sampe aja. Tapi eta lamun dipikir-pikir bubui sampe rasa martabak telur aja gitu. Jadi sawangan jauh jeung kenyataan. Ngimpi mah kadinya. Tapi kan syariat di kampung mah hari teh teu usum nu kitu teh. Nu aya we. Kajen teuing ayeuna kitu tapi real. Hareupan urang tiasa dituang. Tamle ayeuna wios ayeuna gambaran syariat ada gambar atuh. Pan realitasna mah teu tiasa. Ya paling enak mah bah ku Gojek teh bah enak paling oge. Nya ke di kota mah dai ka kampung mah masih arara kurang teh. Aya bah ka kampungnya mung jarang-jarang. Jeung da tebih berarti kota ka kampung lawan di jalan ke keburu ieu hasil. Di layanan lamun aya hayang dahareun anu di pusat di daya Bandung anu mesena urang Cilawu Garut. Mangga cenah pa dikintun enjing dari hari atuh keburu-buru beda deui nya hayang dayang ge ayeuna gitu. Tak kitu. Kajaba lamun aya deui di Batur geus mulai jang. Kumaha teh? Jadi lain Gojek anu make jalan raya, anu hiber teh make drone. Nya. Geus aya pan? Aya Gitu. Tah eta mah meureunnan jarak bisa jarak ukuranna meuli sarua. Ngan pedah antara lempeng jeung mengkol mah eta mah fisik jalan jeung di luhur. Nya, tergantung sinyal. Meureunnan hiji ongkos mah tetep leuwih mahal. Teu kabayang bah engke eta komo ku drone eta seueur pabaliut meureun di luhur teh. Lain kabayang ya. Tabrakan. Urang mulung ja. Mending mulungan we. Aya semur jengkol jeung asin tabrakan di luhur teh. Lantaran mah urang mamawa gantar ya, Pak. Lain. Ieu drone nu hiji mawa semur jengkol, diadu murah. Rantangna murah. Jadi untung mah dihanap anger. Teu kabayang gitu, Pak. Mulungan dia gitu. Sikeun pulih mah nu di kebon sigana nya. Bareng ngebante bareng doa ya Allah nyuhunkeun hayam celik ke hayam. Lantaran drone anu mawa hayam. Diadu. Bener. Tahade bener. Jadi aya keuntungan. Telah terjadi tabrakan antara drone pembawa jengkol, semur jengkol jatuh di sekitar Pangalengan, menimpa ibu-ibu yang sedang ada di kebun, sedang ngarit. lain musibah, kalah ke ato. Di Jakarta geus aya nya. Aya Jakarta. Di luar negeri ya terus. Di luar negeri mulai. Gitu. Terus aya ieu bah wacana anu naon teh anu diekstrak cenah makanan teh kapayun mah janten tablet.
Jadi tablet lagi minum tablet. Eta sepatos anu diangge ku para astronot. Astronot biasa gitu kan. Tapi teu kabayang bah abdi mah nya. Heudah makanan menikmati bener. Nya martabak ieu. Ieu mah mun kudu ageng di kitu anjeunna mah dan kudu ageng sabaraha kilo ya kira-kira ya sangu gitu. Geus sabaraha kilo. Geus. Kumaha gitu. Kamari bahasa Abah. Naon usum kurban gitu. Abah teh narima krilik aya WA. Sebentar lagi akan ada kiriman daging sapi rata-rata 1 kilo anu. Oh gitu itu di mana? Komplit gitunya aya tos aya cabe cenanya. Cuma dikemas dalam saset. Dalam bentuk saset. Sore bumbu teh anu rasa ayam. Rasa sapi. Tah mulai kitu. Oh bener. Eta rasa daging sapi 1 kilo aya dina bentuk saset. Gelo. Bener. Kan? Dia kan rasa sapi, rasa ayam kan aya. Tong disebutkan merak nama. Dah can mayar ka Abah ya. Gitu. Tak boleh gitu. Moal jauh jang. Eta anu 1 saset ukuran 1 kilogram asupkeun kana cai sadem bisa karasa. Bener. Nya. Irit bisa nyamaraan sakateon gitu. Bener. Irit. Jadi teu kudu make aya pis itu. Bahkan dicerna lebih cepat. Nah, daging sapi berbentuk cair. Kan malu mata wareg. Bung Hakim nu aya mah beuteung beureunan. Jadi teknologi bisa jadi. Tapi mungkin pada kondisi tertentu. Misalnya kapan astronot dibere nu kitu oge lantaran di ditu hese. Bade masak kumaha nih. Jeung kebayang bah mau sayuran tidak kali itu mah nya. Lain. Mau komporna kumaha. Ka kloset teh disadiakeun. Da riweuh atuh. Gitu. Jadi bisa jadi wareg ku ayana zat-zat itu. Entong-tong gitulah. Ieu mah anu deukeut-deukeut we. Begitu sekian menit naik pesawat terbang, jang. Nya. Jojo aya we pramugari mawadahareun bagi-bagi we nawarkeun sapi sin aya pisin teh sada kumaha atuh kapan cek urang Cililin mah urang belah biasana dahar kayak gitu gede atuh cek kumaha ieu cek Abah kieu dahar heula da ieu mah lain masalah kuantitas lain loba saeutikna tapi kan kualitasnya gitu. Coba da deui atuh rek ka warung da eueuh nya aya nawar sangu liwat moal dibere gitu nya tuang eta nya benernya itu karena apa kualitasnya yang nilai gizinya yang tinggi gitu lain fisikna ayeuna anu sapiring bisa dibentuk tablet Abah manggeus panggeulana tadi. Aduh. Sebentar lagi akan ada kiriman daging sapi 1 kilo dalam berbentuk saset. Gel, gitu. Ngelah itu, geus garing tama. Moal kena aku hasil, moal kena aku buruk lantaran geus. Alan. Terus aya sadi. Bah urang teh nya gogonyakan si horeng aya di sisi urang teh aya nu kamusibahan ya, Bah. Amun. Di Kilanglang Jagat. Kilanglang Jagat hadir Abah Kang Ageng mung itu nyuhunkeun doa pangrojong doa sana teh pasantren kemusibahan kebakaran pasantren mana nya nu di Kang Ulum di ditu di Cianjur kebakaran waktu setinta naonnya waktu saya talk show ti ACT teh ngawartos anu kahuruan teh berarti kobongnya nya pasantren tempat santri nya para santrina nya lamun seug ditinggatina kalanan saat sana ngobrol ngiring prihatinnya mugi-mugi diselamatkan ku Allah. Atuh kahuruan taras ayeuna nyaepkeun sababaraha bangunan pasti karena harta bana nya rugel pasti bakal rugel. Tah ayeuna teh kan sabab musabab nama datos teu nganggo cempor ciga kapungguh di pasantren oge. Nya. Kajabe pamikaresan listrik pareum nganggo lilin. Sareng ayeuna mah da kan kadang tos aya petugas khusus aya nambah nu tukang masak. Jadi sanes ke santri anu mah tos dikolektifkeun seseueut. Tah eta teh kan nambih ngeringan-ringan beban. Tapi pami nyiptakeun hiji kamanerian mah tetep teh nyalira. Nya gitu. Waktu-waktu mah. Gitu tah.
musibah medanya ati urang tadi menyak aya wae tina listrik lah tanah tina naonnya. Mugi-mugi sing saengana digentos ku Allah. Mugi aya bantosannya ti pemerintah, ti warga sekitar gitu. Ayeuna upami penghuni di eta Kobong teh aya 100 200 pan aduh ka mana kedah hijrah heula nya. Nya mudah-mudahan we aya tatanggi gitu nya nu mugi-mugi teu aya korban jiwa nya. Amin, mudah-mudahan aya. Bidoana teh si Abah saparakanca ka Jang Ulum. Nya. Pesantren naon teh Jang Ulum Cianjur teh nya. Kamari teh naonnya hirap di kamari teh. Tos nguningakeun sih kamari teh. Billy diantawis baraya anu caket tapi anu aya maksad naon ngiring prihatin ku cara kagungan rezeki misalnya bade dan itu pasti dibangun deui kana teh. Mohon kamari kita tos diekeun bah ke ACT ge orang ACT Cianjur lah cepat tanggap. Mohon Cianjur. Ke Cianjur janten engke panginten ACT ayekeun program anu khusus kanggo bantos pesantren. Terus di tepangan kali dinya ke lokasi. Biasana gitu biasana. Komari pesantren mah kan bukan pribadinya pesantren mah gitu. Ya. Pasti bakal langkung diperhatoskeun gitu mudah-mudahan. Keperluan umum, sarana umum. Pesantren sarana. Nya tah anu kantos aya pesantren Kobongnya. Tapi anu kantos heran mah tapi dah henteu oge upami sebabna teu listrik mah da masjid ganggu listrik sami. Tiasa wae ka jantenan kosleting. Kosletmen nya. Tapi harita mah sebabna teh cenah tina rokok. Ternyata di masjidnya aya tempat kulem. Di tempat nginep. Aya nu ngiring kulem. Oh, aya nu ngadon katanya nya. Nyesep. Murag kana kasur busa. Nya. Akhirna masjid tiasa kahuruan lain ka jangan deui kitu. Nah, kirang tartib lah tah mah. Kirang tartib akhirna nyadak bahala ka sadayana. Mohon. Terus anu salesna? Kang Haji Morris. Jawa Suri we gerabah. Jawa Suri. Hahaha, cenah aduh. Eta ngabandungan Kang Andri tos divaksin Ramona ngaracung berarti nu teu acan mah ngeluk Ramona teh apa dah kieu coba berdamai dengan virus. Oh dina epina anjeunna kan dipoto kieu bah dipoto teh kieu to kieu itu jadi komentar si Pak Haji teh bener Abah nu acan lain kitu teh hese tuh aya kieu teh tuh. Jadi nyeri we mah kitu hiji. Jadi tiasa ditandaan ku kieu cenah kitu nya. Nya. Jadi teh simbol atas vaksin. Peace damai berdamai. Berdamai dengan virus corona teh. Atuh lain berdamai vaksin membeureunana. Justru piwarang merangan. Ieu bakal kadamai. Kapan karunya. Lamun di perangan si engkau sincina kumaha. Oh bener. Pan corona teh ya. Corona. Karunya ka sincina atuh. Teh baturna. Mantap damai kok Itu. Mun ai kitu mah damai ya. Bae urang sarek mulang karunya sincing sebeu teuing berenang. Tas mangga sok kitu. Naon di sana mah teu mulang gitu kan. Berarti berdamai. Daripada ayeuna di hogah-hogah gue ya tos lah melang orang damai kan jadi akan berakhir sing yakin dah pasti bakal lewat saumpama ieu terus-terusan aya tapi orang diberi kekebalannya teu sawios diberi kekuatan ngan ayeuna pan dampak nu karasa mah di segala sektor setiap aya kumpulan jalma jadi penyebab akhirna ditutup deui warung rek muka nepi ka peuting ruang riung anu Lampung kedai nu dagang mangaranan dagang kudu rame lamun matet nu meuli eta duit lamun kitu mah keur tiluan dua nu datangnya boro-boro jadi duit karyawanna teu kagaji anapun dina riungan eta teh ya salah satu di antaranya adalah cara untuk menyebar iya menjadi masalah terus ayeuna naon teh pariwisata mun abling-ablingan ka objek wisata mah jadi duit tapi abling-ablingan eta nu jadi sabab teh kitu tah jadi ekonomi lajang lah nu jelas mah sabaraha sektor geus mulai sedengkeun eta teh menyangkut hajat kehidupan orang banyak tina sektor wisata teh panu dagang parayu anu ngolah perhotelan terus ayeuna restoran terus ayeuna objek wisata pemilik objek wisata teh dikelola ku perhutani saumpamana
menguntungkan. Tapi wisata jalan mah kan anu sekitar ge ngiring jalan deui gitu. Tah ayeuna teu aya. Ya otomatis. Aduh. Karyawan ge ayeuna mah can hampir-hampiran. Seorang diwihkeun. Lah kitu. Dirumahkeun. Ta eta masalah. Tapi di sagedengeun urang pasian musibah kieu teh aya hikmahna grangke. Insyaallah langkung nganyur deui pariwisata langkung kena margi da Allah mah maparin hiji perkara teh pan dua teh ya pumi ayeuna paparin musibah ku cara kieu mangrupi sasalad enjing pageto aya dipaparin hiji kasempatan kanggo segala kamakmuran naon gitu aya kebaikan sebuah sektor langkung maju antos tinggal kayak gitu ya, mudah-mudahannya 4:30 nyuhun bare ngabsen 3:04 apa udah karunya kan harus divaksin ya selalu abah ge kudu karunya tidak sarua gitu can divaksin oge anger tuluh pamungkas nya kayak saya acan amitan pada jeung santen kanggo ka Arisa Rahma ponakannya itu nuju dioperasi di itu teh di Arisa Padalarang terus ya oge keraka sami nuju operasinya ponakan yang lisna mugi sing dilancarkeun sing dilancarkeun mohon sing di paparin kakiatan lah eta mohon tak kitu paparin kakiatan lahir batin da nya kitu ayeuna mah jalan namanya kada sakit heula kayaknya panginten mudah-mudahan sehat deui oleh aya dua pilihan urang kerja jago ringkas kudu waspada da penyakit teh gering teh ngadeukeutan kitu meureun mohon lajeng aya panginten bewara oge ti Kang Ulum teh nya Ki Langlang Jagat atuh nuhun salat teh kana pangrojongna sareng doana samantawis ayeuna di aula bah saurna teh tanpa pelindungan angin tanapi pamihujannya sawer cenah karunya tingnya kamari naon teh ku lamari anggean selamat pelindung angin memisahkan panginten ngangge lamari panghalang teh nya pangintennya ya lamarina teu aya urang gitu upami aya nu bade silaturahim panginten ngabantosnya ka ditu mangga saurna teh diantos di Pondok Pesantren Al Furqon RT 3 RW 5 Pondok Pesantren Al Furqon di RT 3 RW 5 Desa Mekarsari Kecamatan KB Sami teh naon teh Kebon Sami Cianjur diantos pondoknya Al Furqon lah Al Furqon di Cianjur Al Furqon di Cianjur ya kitu kanggo alamatnya jelasnya mohon diri aya nu maksa depangan ka ditu silaturahim mohon tegasna memang orang saling bantosane paminutiasa upami pemerintah mah jelas soalna ti ACT tanah pihak sanes gitu mugi-mugi sing saengal dibangun gitu ku warga anu cekap anu langkung sae sepodos henteu terlantar tah eta kawatos ntar mungkin beli mayunan sasisiamnya kan biasanya sasiam teh para santri teh aya liburna teh biasana sok aya nu libur samingon biasana gitu tapi upami kedah mulih ku cara kitu mah salempang nanti engke kan ngabangun teh lami biasana mohon pengen dialihkeun heula sawatara waktos nya di aula heula pengen tanya sejam setengah karasa aja aya sinyal mangga tuh Pak aya eta mah aya sinyal teh mode dina LED nya nit imah lain panasnya nyut henteu ya geus gitu nyata satu Pak ya nyutan Pak sekap sakitu obrolan kanggo dinten ayeuna insyaallah enjing urang ngobrol deui hatur sewu nuhun hapunten anu kasuhun ka sadayana sim kuring sapara kanca seja amitan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan dan pendidikan. barayakita.com